wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepangkeun luas tapun Susi Nurhayati, Ernia Prilianti, Indra Permana, Siti Nurhayati. Muhammad Didan Maulana. Ayeuna arurang rek ulin ka Puncak Pinus nu aya di Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Hayu urang tingali aya naon we di Puncak Pinus. Tuturkeun kagiatan arurang. Yuk luncur ayo. Yuk meluncur guys. Karaosan tiis curug herang China Hejo alam sareng sae rupana Kuring bak jadi Karawang Karawang Saleres natos katingali Mega asrina Mugi sing enggal Patepang kaanggalna Duh anjeun naha cobe tingali deui Merna aslina taya bandingna Kanggo kota Karawang Jalana haheho. Aduh. Yuk abdi sarerecangan nuju bade ka di jalan bade ka Puncak Pinus. Kuring bak jadi Karawang Karawang Saleres natos katingali Mega asrina Mugi Perjuangan pisan haji. Di jam berapa lah? Jam. Jam 12. Terus ayeuna jam berapa sih? Ya. kota Karawang Nah, ya lu saja di foto. Capek. Nggak usah ada masa umur kali ya, sekali doang. Mama, kalau nenek. Itu kan anak tangga. Akhirnya tepi. Tongeret. Udah lihat-lihat tah. Naon? Nih. Endahna alam nu dipika cita Kadeureus sadayana di kota Karawang Laut gunung setu kacida
hiji. Makanya. Can kadua. Can kadua, can katilu. Nah, Perjalananna Jalan sejauh. tapi ku sabab Nikmat. cuaca kurang mendukung jadi kumaha. Laju terus sampai terus. tapi enakeun jadi bisa nemu pemandangan nu dihandap. Bisa dipoto. Dipoto jeung anu resep sok selfie gitu nya. Pokona mah anu bisa nongkrong. anu sok ieu mah. Bisa intina mah bisa sok ka dieu anu can pernah mangga gitu nya ka puncak Pinus. Perjalanan sangat melelahkan. Jauh. Tapi hasil, Capek. tapi hasil Lumayan. sakitu wae di kelompok opat kurang leuwihna kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang ka anggana duh anjeun nah cobi tingali deui menah aslina taya bandingna kanggo kota Karawang. Kanggo kota Karawang nah cobi tingali deui menah aslina taya bandingna kanggo kota Karawang. Kanggo kota Karawang.